Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuli syahri Ramadan sahrun mubarakun yuzadu bihil ajru wa yudha'afu bihil rizqu wa yunzalu bihil Qur'an wa tustaru bihil uyubu wa tuqlaqu bihil niran. Asyhadu an la ilaha illallahul hannanul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nau'il insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihil akramin wa ashabihil a'zamin wa ummahatil mu'minin alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Wa qala lis-shaimi farhatan, farhatun indal ifqari wa farhatun indal liqa'i rabbi. Wa qala as-sawmu li wa ana ajibi amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para kumang-kumang nabi pertama halaqah riyadhah di berbagai daerah, berbagai kecamatan, bahkan berbagai kabupaten tiasa salah satunya mewakili tepang di acara haflah mubarakah kalayan dinas sasihan itu tinggal dimuliakan. Wabil aula sahibul bait sahibul hajat kersana bapak haji miwah ibu miwah keluarga besar mantena, mudah-mudahan mantena sama pausna diguyur ukocoran rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala kalayan barokah iswa mantena, barokah rezekina, barokah sehatna, barokah ibadahna, kalayan akhirna hayat sadayana wabil aula mantena di mana tasbih karena kata tosan ini sebuah muliatul. Mudah-mudahan mantena di orang saya barokah selamat dunia akhirat. Amin. Hari ini rahimakumullah dalam sadaya. Alhamdulillah nikmat Allah pangagung iku Allah dikocorkeun ka urang tangkap ku nilai-nilai urang kumaha ka Allah mesti urang aya teras dina nilai-nilai hamba Allah anu syukur. Ieu nikmat ngariungkul nikmat urang ngantosan waktos berarti waktos sajam dilangkung urang bade mayunan waktos anu dipersilahkan hukum syara bade imam bade da tos waktosna dina suruh paling poe eta dina nian sau syariah anu teu kinten seueur eta ge padilahna dina sau syariah margi sakumaha penelitian para dokter maka sasi puasa sareng sasi biasa memang dina eta populasi jumlah damang damang memang seseueurna dina sasi anu sanes sasi saum secara syariat margi memang didawuhkan di Nabi sumu tasiku sok puasa bageur sadayana ke sehat anjeun. Mudah-mudahan we puasa urang anu ngandeng
ngantirkeun kana berkah sehat sadayana amin. Sehat dulu itu puasa syariat saja. Tadinya dina puasa syariat antu pinten ngandung mana anu aku kumari itu lamun biasa manjing memang daerah tetos yakin manfaat saya dina puasa syariat ini tato lamun biasa anjing nyaeta anta budak loha bisukri bisukri lamun biasa anjing ibadah ka Allah bari dibarengan kurasa syukur lamun terjajan biasa wa ilam yastati maka pa isobri anta budallaha isobri anjeun ibadah ka Allah dibarengan ku rasa sabar maksakeun alamat takrohu khairun kasiru ku maksakeun oge eta teh ngandung makna nyaeta kasayanan seueur. Jantan nomor kahiji mah level panginten level syukur ibadah rek dongkap bulan puasa tos saya teh bunga ngan biasa ieu diraoskeun ku mayoritas muslim atawa mukmin ku jalmi-jalmi murang kali usia 6 tahun usia 6 tahun 7 tahun duka kumaha murang kali eta da karaos kurang kapungkur kan nuju ari pokona mah dek puasa teh bunga we keur zaman urang kapungkur nu bingung mah bapak urang mah bunga henu aya terus naon bunga sok terus mam terus kadituna sok aya seneng dan taraweh terus ras kadituna sok upikeun tadarusan bari ka aya sok aya we keur urang kali mah anu dietaeun naon istilahna aya kabuli nah itu kita eta keur urang kali janten catatan gitu insyaallah. Tapi bungahna eta nikmat iman anu ku Allah dihaturkeun ka setiap muslim mukmin. Ngan kenapa kenana di anak kecil gitu biasana sok aya di urang merawatana maksakeun sehingga hanger sebab kalkulator urang kalkulator pembelanjaan lamun belanja sabulan 8 bulan atau 11 bulan di bulan biasa kok masih kene unak belanja anu sabulan di bulan puasa kok aya sakitu. Jadi di posisi eta asa hariwang rek puasa teh asa seungal tapi maksakeun eta oge sae dengan ngandung kasayanan teu dinten seueurna. Teras kadituna puasa semakin dihayati maka dina puasa syariat aya etana aya batinna syariatnya eta bakal dina jiwana aya rasa kumerep kehadirat Allah maka dinamian we batina syariat hasil dampak tina upaya urang ngalaksanakeun syariat teh dampakna teh geuning kanyaha Allah geuning ka deuleuh Allah hate dengan betapa agungna Allah ngadidik abdi sadaya dasau naon pertama geuning eta teh cau teh minah ka bina-bina ti kamari mah kareret si kareret tapi biasa-biasa aja ayeuna mah nilainya luar biasa aya dalai tarik luar biasa tong bujeng ningali cau kan ningali oli ngawar kocida ningali sirop bae ku ayeuna mah eta hikmah ditahan maka imsak tahan tah kuasilah ditahan eta habus ditahan eta lapar geuning aya makna narik deui kana diri nya itu cai kok cicikaan ningali cai mineral ampun luar biasa tuh manusia nya ngeunahna nya nikmatna wa asykur ret deui kana diri urang mah sanajan ayeuna haus dangke mah bakal eueut insyaallah aya ada jangkang eueutna ibu-ibu aya kage mamunana bahkan leuwih sarupa mamunana rakatai deui hate du kata tangga belah kulon sakilo ti imah urang siga aya janda jompo di mana manehanana meunang kitu dahareun moal meunang kitu mah meun moal teras anu akhirna teras
ngait kana batin bapa paul kasebut kuringan milaraan lamun teh akhirna memutuskan boga membantu atau boga dulura pangitentunya ieu mamuka anu deket sawah belah itu anu deket susukan belah itu si anu yang aya budak yatim belah itu ajiwa. Ya Allah, betapa agungna pendidikan Allah. Jadi Allah teh geuning marentah ibadah ka urang, ngalakuan saum, ngalakuan puasa teh lain kange urang-urang, lain kange Allah. Da Allah mah teh priyogieun, rek ibadah teh ibadah makhluk Allah mah tetep sampurna. Tapi hikmah di balik eta perintah teh geuning jang manusia keneh, leres Pak. Jang manusia karasa laparna sehingga tina merepet terjahe kana dermawan, tina urang api lain kana perhatian muncul karena dielingan kuryadatun nafsi ngalangkungan saum anu sasasi diangge pendidikan urang sadana. Maka itulah pendidikan yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada umatnya. Mudah-mudahan Gusti anu akhirna ibadah syariat sauman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi direkatkan jiwa panggilan Allah teh ka deui Allah penyang Allah nuhun Gusti anu akhirna naik eta puasana tina tingkat puasa syariat mencapai puasa thariqat ruhna batina syariat hidup dina qulubnya. Tuh ngalamun Bapak diajar dikir sehingga ku diajar dikir thariqah eta batina hirup deui wae nya eta batin thariqah semakin peka yang akhirnya Bapak diberi ku Allah karunia mencapai naon batina thariqah ma'rifat mengenal Allah. Jadi maha dedeuna Allah, maha nyaahna Allah, karasa deui ku puasa kita. Jadi itu anu akhirnya tina simpati meningkat menjadi empati. Jadi bertindak maksud mengeksekusi siapa tebangan dengan pulau-pulau di mana muncul kepekaan sosial, insya Allah jadi buah manfaat diri, manfaat daripada mugi Allah kuasa urang dipasihan kemanfaatan duki, kemanfaat diri urang, manfaat daripada amin. Sehingga hidup urang itu sia-sia, sebab hidup urang dipakai kemanfaatan daripada maka eta kedudukan takwa. Maka la'allakum tattaqun. Suruh bahasa dalam syariat tafsir umum la'allakum teh supaya anjeun takwa. Tapi kami para kalangan antos paham makna takwil, antos paham makna tafsir la'allakum tattaqun. Bener-bener aranjeun banda katakwaan. Jadi lain supaya geus takwa anjeun, geus menduduki dina katakwaan, ku hasilna puasa teh anjeun. Sabab geus nerekap begitu ditawar dongkap rasa bunga nangkap. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan. Jadi kata marhaban sudah ada dalam jiwa. Itulah hamba Allah mesti la'allakum tattaqun. Terus mudah-mudahan deh eta terus bener-bener janten orang takwa bihaqqi la ilaha illallah. Kumaha ngajagana saum syariat ayyun sika anil makulati wal masrubati minal liqa'i bin nahari. Ai saum syariat mah bageut tahan ulah mampu dina waktos anjeun keur ngalaksanakeun saum anu teu mimiti nyaon teu mimiti pajar nepi ka surupanon koe eta waktosna secara umum. Wa amma saum thariqati fa huwa ayyumsika jami' ahdha'ihi anil muharramati wal manahi wad damai mislul unzuri wal kibri wal buhli wa ghairihi dhahiran wa batinan lailan wa naharan
Ari puasa thariqat nabageur nahan seluruh organ tubuh jismani tina maksiat ka Allah. Wah, maksud berat puasa thariqat teh puasa thariqat mah imsakna nyaeta nahan tina lamun lame ulah sok kanyerieun batur, lamun soca ulang cileungna ulah matak kanu matak maksiat dirinya sakala termasuk panangan eta mesti kuat lamun aya ruhna di dalamna, lamun teh ruhna sok kadang-kadang nu ditempo ulah satempo-tempona tapi ditempo ya ayo leres ditempo ulah satempo-tempona tapi suruh puasa teh itu tahan nyata maksiat nu ditinggali ku urang teh lain tempoan urang so rada gilir teh urusan jom-jomnya tong leres sok aya kitu lamun tongoy berarti batal carana podona kumaha podona puasa teh tobat nyuhunkeun hapunten Gusti hapunten nu kelewatan abdi kamanginaan soca abdi teh dipake ningalikeun ayat-ayat Gusti. Nah soca abdi teh semakin dipaparing cekas ku Gusti. Nah mushola sae masjid sae luar biasa masjidna sae naon deui cai naraos katingali ku soca abdi tapi begitu berubah ditomoy kurang tak tomoy sabab naon tomoy sabab kosong diantarisna contohna lamun dagang es jaman kapukur deui kurang kali ke SD Pak sok dina jenglung kapukur mangras di panggul es di geroan ku bapak ma antosa ma aya keneh ma tomoy diudan ku bapak begitu diudan nah nyata saya kayaknya kosong ataupun kencana itu diwakil kosong terus terpainan tokoy geus kosong urang dielingan ku sholat dielingan ku adan dielingan ku puasa dan kosong hatena tokoy itu cuek leres yang barisna gitu tapi lamun hatena full bingung aya mesti sambil carita teh culang-cirina teh neangan proyek jalan amal soleh kaleret masjid ayat di kota terjulang cirunyangan marbot mana marbot hati kurang terus itu keyakinan keimanan setiap perkara saya dikerjakan yakin Allah mau jadi telah milarian sah dari mah kewajiban urang maka gewat nyopot nolak gewat nyelak cai banyu terus saya dina hati rasa eta lamun teu acan mudah-mudahan urang lewat diayakeun nikmat tetapi salat urang mulai jujur jeung Allah didinya urang karasa ngagawean teh da Allah yakin Allah mau nikmat jeung nikmat karasa maka saeutik salit nikmat mulai jujur seperti puasa bisa bae da urang bade buka harus pak bisa bade main di bobodohan pun gojo oke biasa wae tapi hate lamun rek bicara itu bunga teh waktu bunga buka sesana teh aya bunga hancur jadi mah tiasa dibobodo kumadi itu teh tiasa dibobodo jiwa mah ruh mah teh jujur mah teh jujur teh bunga tapi kejujuran integritas yang benar puasa ini adalah menghadapkan diri kepada Allah jadi dipayun batur teh aya batur tetep teh luas mah leres Pak kecuali urang zaman keur budak baheula tahun luas biasa urang tumpah ka mana lumpat ka cair istiqwa kaus mah teu berbagi umur lah kan usia tahunan rada iloh rada enam rada biasa logis lah setiap manusia di zaman-zaman bangor zaman itu tapi puasa mah puasa osok anda nan sakali-kali teh kuat mah ulin ka walungan di dinya kerlap teka panggil ku batu laras Pak sok aya kitu tapi dengan puasa si orang ada pendidikan yang sangat mulia yaitu mencetak manusia supaya jujur di hadapan Allah la ilaha illallah so lamun diimplementasikan ngalakuan metode thariqah ilahi antama sudi warito kamau
maqlubi a'tihu mahabbataka wa ma lamun eta tujuan bener-bener dimarifatkeun ka Allah alim gentos eta. Nah, coba belum digentos makna ilahi kadituna mulai loba kagorengan da hayo we hayang nafsiran amalan batur ngan ninggaliana teh amalan batur urang saeutik deui saeutik dianggapna teh dianakna teh lain balburak lain manehna nu monis manehna nu melor jadi manehna nu ngaluarkeun manehna nu jaya kita teh boga balai manehna sendiri da pemonisan dirina padahal batur diponis manaon sakitu ridona ibadah sekawampuan anjeunna berupaya menuju hadirat Allah. Nah, itulah jadi karena salah ditinggalian jadi salah persepsi nah kadituna naon kadituna jadi suudon goreng sangka jeung kadituna capek tina goreng sangka teh hasilna teh bukan capek emutan capek pikiran da eta lah amalan kejahatan kan goreng sangka jadi dampaknya kan dirina teh katenangan da geus kadituna nyangka batur salah teh gawena teh kaditu naon gegebre garosingsa hayang nebarkeun ka gorengan supaya batur apaleun ka gorengan si anu padahal semakin dirina hayang nebar-nebar ka batur semakin bajret dirina di hadapan manusia di hadapan Allah. Tah eta teu kontrol ku dirina maka ngalakuan gitu dalam ibadah memang harus ada juga nyata teman persahabatan lamun atoriko mah disebut suhbah persahabatan antara guruna dan muridna antara ihwan dan ihwana jadi ihwan maha ihwan ini ya. Terus deh taklim muta'allim saling ngajar aku aya sakitu aya nu ngajar tuluy nerangkeun diintip deui kudu ngewa teh teu kabagian bener diajar dikir cenah carita nama tapi neangan kagorengan keur dialajal zikir cik bener diajarna teh thariqahna teh bener kieu ya Allah lamun tadi bae urang ngemutkeun sakumaha pituah tanbih ti pangresa guru agung urang sadayana mana teu ayanya aya didikan kudu milarian kagorengan orang lain teu aya kan teu ayanya anggur mana buktikeun bager kahadean sina medal tina kasucian itulah nu kaduana ulah nyalahkeun kana pangajaran batur diantarisna ihwan-ihwan di urang kadang-kadang tong boro-boro pangajaran batur pangajaran ihwan jeung ihwan we ditaluntik we nepikakeun lamun di aya di tempat manakibat tos hotaman aya nu ngaos jasi di komen seakan-akan kok ciga agama lain gitu ngomenna teh. Itu apa? Ajaran yang baik itu apa? Karakter yang tidak baik. Nah, tapak kurang. Mana? Punten tuh. Mang eta. Nah, ieu kedah kubuktosnya. Da ieu jelema ayeuna mah teu dibere. Tuh, abi ieu aya 40 harinya wafatnya Bapak Haji Hidir Arifin bin Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Di dieu dina amalan anjeunna ngadamel biasa hadiah tapi ngalangkungan hadiah silsilah teras ka dieuna. Teras sakumaha we tawasul anu bade seperti tadi tawasul. Tos tawasul biasa dugi kana sholawat nariyah ya. Tidinya arat aya we serah yasin. Aya surah yasin. Tuh surah yasin tinggal aya di Suryalaya. Jadi Suryalaya teh ngalarang ngaos surah yasin. Awas kadang-kadang sebagian ikhwan diuraku ngerakeun-ngerakeunana seakan-akan maca yasin itu dianggap cacat dalam thariqahnya. Nauzubillahi min yasin teh firman Allah Al-Qur'anul Karim. Maknya amalan orang suci, amalan orang tasawuf, amalan orang thariqah diadukeun jeung Quran. Jadi otakna wajar, warna waras teh.
ulah sok ngadu-ngadukeun perkara nu bener jeung nu bener. Kantos Pak. Jadi bapak dibawa maksiat era. Nah jangan nepi ka tipiwan mah. Debat di tipiwan dibuka ke kabehanana. Akhirnya Allah Alhamdulillah ini. Kenapa Anda baca surat Yasin? Karena saya umat Islam. Terus susah gitu heula leres Pak. Siapa nu dikritik gitu teh? Peda abdi sok aya nu nyuhunkeun karena Allah. Wardi-wardi masyarakat di ditu teh diabdi nyuhunkeun karena Allah Pak. Abdi hoyong orang kali dua sasina di samping barokah khotaman abdi mah dacan iwan Pak. Ngan saya sangki ka orang iwan nyuhunkeun barokah. Nuhun mangga tata. Aya cucunguk eta cak bodas. Iwan urang keneh milu ngeureun hataman. Ditempokeun teh eta nu goreng. Jadi hataman di aduan bebek jadi udah itu Yasin terus. Ya udah ditambah. Itu orang yang tidak paham. Jadi udah mendahulukan fitnah sebelum dia klarifikasi. Maka abdi ngawal dia ke nyamun gitu dia. Manehna seakan-akan bikin kesatuan sareng para ketua manehna untuk mematahkan setiap para wakil di atas. Bukan naon maksudna manehna. Lalu kitu manehna teh kumpulan begitu kayak kumpulan. Saya benar-benar dengan para wakil semuanya itu adalah legal standing yang dipilih oleh Pemirsa Abah. Tapi kenapa orang ini kenapa semuanya akan mematahkan apa yang diberikan Pemirsa? Coba boleh dimunculkan. Ada kekituan terus. Nah, misal kekituan akhirnya mana nu legal? Enggak boleh. Talqin Pemirsa Abah yang memberikan. Di Kiai Wahidin apa? Kalau sudah tawasul, udah marakiban. Ibadallah rijalallah akisuna li'adlillah wa kunu aunana lillah asanah babi fadlillah. Cuma lagamnya bukan itu, lagam Jawa di beliau ente dikutak-atik di pawapi. Tapi nu diambil Pak di kutak-atik di Iwan. Terus di mana? Di ajaibnya. Seueur terus di mana deh? Seueur di tempat-tempat misalnya. Atuh saya mah ador teras. Kumaha duka manehna boga tujuan. Lamun boga tujuan musyawarah jeung pihak para wakil. Sangreun bukan nyieun mursid gitu dan nu dicurigaan teh wakil teh dianggap nanti mursid. Dipitnahkan oleh dia itu. Nah, itulah jadi lucu kan. Dan dia disunahkeun kieu teh dihartoskeun pilih mangke nyangka manehna aman tidak ketahuan. Padahal tahu kan, maunya dia tahu gitu. Cuma carana teu etis. Kok kenapa Anda buka tujuan begini-begini sebaiknya para wakil cana badan bukan ini para wakil semuanya patahkan dulu. Dipatahkan tapi anjina punya tujuan. Orang lain dianggap ini ngaku mursyid ini padahal dia sendiri rek ngajadikeun bukan cara dijadikeun. Wallahu a'lam. Itulah. Wallahu a'lam. Ini polepal. Jadi bisa rame bisa teu gitu. Kumadi gitu kembali karena dikir teh jangan ruh agama sangkan urang tenang jiwa, sangkan urang ikhlas. Jadi sangkan sakabeh ibadah usul dugi kehadirat Allah. Karena tugas zikir itu adalah wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Sebab kudikir sholat berarti, kudikir ibadah haji berarti, kudikir puasa berarti, kudikir sedekah jariyah amar ma'ruf nahi munkar berarti. Sebab ruhna kan aya ikhlas, aya muraqabah, aya musyahadah dirinya. Maka tekeng dirobi ilahi anta maksudina la ilaha illallah. So dirinya bageus. So teu kudu riweuh bapak bade ka mana mangga wae. Teu nuturkeun kan wae kudu neangan gorengan ka gorengan batur. Karena bapak ka bawa ka gorengan dulu.
Atos emang bapak bade ka mana tutur di Bandung ayo Ali Akbar kapungkur di alincer terus di komen di naika air setiap para waktu parusti karosan ayeuna ka pribados Pak pidoana mudah-mudahan barokah salamet amin. Urang sangat deudeu betah bersama kene berjamaah sareng keluarga ahlul bait. Tapi ini para pembisik ahlul baitnya mudah-mudahan paham. Jadi mudah-mudahan teu provokasi kuno kitu bagi dari ngamprovokasian man gitu mana kadituna mawa menyanakan kagorengan. Insyaallah kapungkur. Pribados zaman Syekh Sultan Aulia zaman kamar Syekh Sultan Aulia tatkala dijadikan fitnah oleh seseorang pakai mitnah pangresa Abah. Alhamdulillah kalesan pribados ngiring ngalereskeun kalayan saresna tahun 1887 Pak. Harita nu gamar Syekh Sultan teh dianggapna teh ku mereka anu memfitnah tidak senang kepada Surya Raya menganggap pangresa Abah itu bohong, pembohong besar, pendusta besar. Wah, abdi ketegian Pak. Anu akhirna abdi diulem harita di waktu di daerah Tasik kejaksaan terus di Kapolres di itu. Ternyata begitu ka Surya Raya pajaksa terus diserengan di Kapolres Sadayana itu jalmi terus di tadi rapat akhirnya anjeunana ternyata dia akan memanfaatkan dengan memfitnah itu akan memanfaatkan mengintimidasi kalau tidak dibayar berarti hukuman sekian itu akan mengambil pasalnya beliau itu mereka itu yang akhirnya menakut-nakuti. Tapi alhamdulillah kalesan pribados sareng Kapaudin kalesan aya Pak Jenderal Yoga Sugama di zaman anjeunna nuju di Badan Koordinator Intelijen Negara Muslim Bakti. Tapi akhirnya simpulna dugi ka akhirnya itu kateter dirasakan malu terus mitnah pangresa insa bangsana tak akhlak mulia pangresa dipitnah dituding gitu ya anu akhirnya padahal itu kena di penjara terus divonis di kejaksaan Tasikmalaya terus ditewa ku Kapolres rumah idau pangresa terus pajaksa ke daerah mahina abah ngampura sok ke sidang bulan anu akhirna rek uir kitu kadua artos eta teh jalma itu teh Pak akhirna dipasikeun kalau saya jing bawa nah, terus gitu terus beres eta terus anjina kaget ningali jalmi ku soleh-soleh deui itulah akhlak pangresa kasolehan pangresa mudah-mudahan rekabkan dalam sadayana amin. Nah, itu karena ahlullah karena jiwa marifat kepada Allah jadi henteu gepeng kuno mahina henteu muncuguk kuno muji jadi tenang we wadistawa akhirna anjeunna uih deui kalayan diongkosan ngalakungan di paparin pangresa tos sawatara 2 waktos anjeunna uih deui ternyata anjeunna nangis terseduh-seduh dan sekaligus anjeunna minta syahadat karena dia memang tadinya non Islam. Jadi ngaku nanti anjeunna teh eta foto Syekh Sultan teh karya anjeunna karya keng ngadan anjeunna janten nyangkina teh dijualan diramekeun di daerah Suralaya di kamana-mana teh disangkana teh jadi memalsukan hak cipta orang lain cik manehanana teh gitu anu akhirna mangre anu manehna nu salah bukan tujuan rek nipu orang gitu tapi nyorang ka jalmi anu sabar tapi sabarna kenging dalam bimbingan Allah maka akhirna anjeunna teu biasa mudah-mudahan ku Allah teras fitnah nu kitu ku Allah didayakeun lah dina bingkeyan teu kieu urang
Mudah-mudahan inu usili sili saya sangki sili kunjungi sili tausiahan kan ta'awun ari iwan wa ta'awanu alal birri wa taqwa sok sili tulungan bagur dina hade jeung takwa lain sili delekan sili kicepan sili bisikan sili itu mata bahaya lamun gaduh pembisik anu sifatna eta jalmi pembisik teh hanya sokong jongklok mampu bertanya tapi risikona teu di hayang sok aya Pak nanya hayang nyaho ieu di mana tapi resiko dia ngeleh aya kitu jalmi aya tipe nu kitu teh tipe mudahana lamun surana toriko tipe mahana risikona lain diseko inu nanya ieu urang keun eta jawabanna kitu mah jadi anu sukeun kitu nah, luhang lehem, itu saya risiko eta mah. Mudah-mudahan diselamatkan urang sadayana. Amin. Tapi jalman gaduh integritas mah bertanya itu dia sudah ada dalam jiwa dia. Mual pincah bariraha atau tak, maka jadi suri tauladan dia yang dipertanyakan itu. Jadi tidak usah propaganda, orang akan mengikuti. Awati maklum manusia. Karena apa itu? Karena dikirna lemah. Tidak memerankan dikir. Nah, tadi antawisna. Maka bihaqila ilaha. Maka dikir itu ada tingkatan sampai 3 tingkatan. Kalau dikir dugi karena tingkatan anu kadua ulah tingkatan dikir tariko, maka insya Allah organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani akan diselamatkan Allah. Amin. Karena hatena kan dipaut cahaya ma'rifat teras kali itu kuat dikirna sehingga mencapai dikir tingkat hakikat. Lamun dikir tingkat hakikat itu ba'da ma'rifat, kekuatan dikir sudah mencapai hakikat, maka akan terbakar syaitan pun menghadapi dia, akan terbakar pengaruh-pengaruh dikir menghadapi dia, karena di hakikat sudah tembus ke bahagia. Nah, dikir hakikat pada naon pada ma'rifat. Maka dina dikir hakikat mah ngajaga rasa hati tina mencintai kepada luar Allah. Jadi ngabalir diri teh di lain Allah. Jadi teras madon ka Allah, maka imsakul fuadi. Jadi imsak mata hati. Imsak mata hati dina hatena eta jalma nahan. Kunaon? Hayang ieu, hayang itu, hayang ieu. Nah, tapi hati teh tatkala decakanana terbot ka mana? Mana awal dikir ka Allah kan teh diajar. Tapi mau mikir bukan sigara kudu mandi karena sigara kudu nafsu, maka batal harita puasana. Geuwat teh hayang kodona, geuwat elingkeun deui rasana supaya balik deui rasana eling ka Gusti. Lamun kosong esian deui, lamun jauh deukeutkeun deui, lamun pekat sambungkeun deui, itulah hakikat. Mudah-mudahan mugi sadayana. Amin. Lamun dikir terus dugi karena hakikat anu eta puasa ge puasa hakikat. Lamun terus puasa hakikat dugi kadinya, maka eta jalmi ku Allah bakal dihaturanan nikmat anu teu aya tandingan. Nya eta naon? Jalmi nu tos di dinya mah bageur nya eta dugi kana puasa hakikat. Wa man lam yasil ilal hakikat lam yakun mukhlisan. Sabab teh acan dugi kana makom hakikat, saum teh acan dugi kana makom ikhlas nu sabenerna pandangan. Li anna sifatil basyariyah ghairiyah la tabna illa bitazalida wala tarfa. Masih kene teras dina jiwana, masih kene sifat basyariyahna dominan, teu acan tenggelam dalam kepanaan, masih teu maka teu acan muncul nur ma'rifatna, teu acan muncul nur hakikatna illa bitajalida. Tatkala jalmi geus tenggelam dina pana at-tamaini, pana nu sampurna, sehingga tajali dan
asal sifat Allah, asal afal sifat sampai dan maka didinya ku Allah kain diaturan. Nah, tos ma'rifat datna Allah ngaturkeun payu'allimahullahu bila wasitatin. Maka dia mendapatkan langsung andongkap ti Allah. Allah ngajarkeun ka eta jalmi wasbiwa bila wasitatin tanpa perantara miladunhu tina dat Allah paparing dat Allah ilmu anu langsung di hadirat Allah. Lah ilmu naon Pak? Ilmu ladunya. Paya arifuhu bita'rifihi. Maka dia ma'rifat, kalayan dima'rifatkeun ku Allah, lain ma'rifat hebat ku ma'rifatna, tapi ma'rifatna teh paparing ti Allah. Paya arifuhu bita'rifihi wa ya'buduhu bita'limihi. Terus ibadahna ka Allah, kalayan taklim ti Allah. Di pasian pelajaran nyaeta intuisi atau napi inspirasi atau napi ilham, bukan wahyu, bukan ari wahyu mantos diakhiri ku kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras kaditu eta jalmi puasana nu dikeun hakikat tenggelam teras-terasan teras kadituna teuleung ngaler ngibul ngulon berjamaah ka mana-mana ge asik ruhna di dunia tenggelam kalaan akhirna biasa wae kajian tenang kasih sahabat dari Allah bade ngresapkeun mudah-mudahan bapak sadayana dipaparing amin. Ibu nah iya Pak ku Allah kain pengaturan nah wa hunaka yusyahidul arwahal qudusiyah pakalipasihan nyaksian karena keberadaan yaitu ruhul qudsi yang sejati bakal lihat terus dirinya mah nikmat kakak lagi mual culang cileung kucap kiceup neangan teh ka gorengan batur mual terus dirinya datang gelamna ku dikrullah numpuk terus dirinya mah naon bakal dipasihan wa ya'rifu nabiyah dipasihan uning ku Allah saha nabina saha nabi anjeunna saha nabi bapa saha nabi abi saha nabi urang sadayana anu 1445 hijrah tina terus intiqal alam kan terus nganjurkeun aura tapi ka bapak haji mudah-mudahan Pak Haji Ali Pak sadayana lain mudah-mudahan dipasihan akhirnya Allah ngaturkeun ya arifuhu unina saha payun salira teh di waktu salira teh Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itulah batina-tina dikir segala hal. Oh, terakhir mudah-mudahan so amal kena dikir anu maparingkeun dikir teh nu dikiranana lain kalimatna lain ucapan yang diucapkeun tapi asrar di eta dikir teh dan anu dikiran ku bapa ada insyaallah ari ku tauhid mah tos karoko karungkuk maksudna maru karungkuk maksudna ku bapa mana tauhid insyaallah tos tepang sareng Kangjeng Nabi kadituna naon wal anbiya'u yubassirunahu itulah dasar apa jami-jami dikir telang tos kitu Allah masih gen kaung panguninga ka para nabi sehingga eta para nabi ngahaturkeun nabi binah ka eta ka bapak ka ibu gitu lah sadayana ngarateun ieu ngabubung ku dikir datos dugi kana makomna eta dugi kana naon dikir da anu salaresna puasa atas puasa hakikat dikir atas dikir hakikat maka nabi binah para nabi ngana ngahaturkeun wilujeng ka bapak kumaha surah anjeunna yubasyiruna bil wisalil abadi kama qala Allah taala bulan selamat sejahtera dina keabadian ridho Allah selamat sejahtera dina keabadian rahmat Allah kumaha patepang sareng para nabi teuing aku mah leres patengan patepang sareng para wali teras bidau Allah dina Al-Qur'an wa hasuna ulaika rafiqa eta teh pang sae-saena rencang jangan mata
nu dihadiahan ku bapak ditawasulan itu teh kadeng lah yang apedel-edel dan kerja jadi rencang itu ku bapak teh hoyong jadi rencang di dunia komo ke di akhirat amin abadi para anbiya wal mursalin teh sehingga dugi kadinya tak ku dikir mah jadi lain ku sebatas di secebat ukur tapi menjadi catatan para anbiya wal mursalin pun ini siapa nih pembawa tawasulnya, ini siapa jamaahnya, ini siapa sohibul hajat, semuanya mencatat mereka yang akhirnya menjadi kawan abadi. Amin. Abadi bina hidup di rahmatna itulah ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha marhaban ya sahara siyam marhaban ya sahara qiyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban ya syahrul qiyam marhaban ya syahrul qiyam marhaban ya syahrul Ramadan. Mudah-mudahan tadi soal pribados manfaatkan diri pribados manfaatkan salia sadayana diajar dikir urang sanes hoyong berkate tapi justru diajar dikir teh hoyong memplong hate mudah-mudahan dilengangkeun manah urang sadayana amin rupiah anugerah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diajar ibadah lain pada milari kaborngan batu urang diajar ibadah beda sautak saeutik mah manusia kadang-kadang dalam Islam gitu sadayana mangga beda ulama tak jadi ulama terjadi papaseaan akibat perbedaan sing jadi rahmat anugerahna so kumaha dina madhab oge geuning aya opat madhab ila ulama mujtahid mutlak madhab Imam Hanafi madhab Imam Maliki madhab Imam Syafi'i madhab Imam Hambali maranteun teh para saya laras jalan di rahmat teh terus para sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali zaman Sayyidina Utsman adan jadi 2 kali lain adan nama-nama melebihan Rasul laras zaman Sayyidina Umar ya zaman Nabi naon taraweh berjamaah zaman Sayyidina Umar berjamaah ulah sok dicerca komo maknya tabiin nyerca sahabat gitu komo tabiin para sahabat ngagungkeun Kangjeng Nabi teu aya Kangjeng Nabi naros ka para sahabat teu aya para sahabat naros ka tabi'in teu aya tabi'in itulah ta'addub tata kerama musalsal silsilah mudah-mudahan Allah barokahkeun siswa urang sadayana Allah nampi saum urang sadayana kalayan bapak ibu sadayana mangga wilujeng mudah-mudahan Ramadan ieu nganterkeun bahagia kangge urang dunya jeung akhiratna sareng semakin urang diberi kekuatan kegiatan ku Allah nyaeta nilai mahabbah ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dina saum syariat naik kana taun saum thariqat bahkan dugi kana saum haqiqat hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.